Bang, orang rek curhat dah itu. Curhat naon itu? Curhat, lain jaat. Kalau kakaknya jaat, cenah maneh mah. Saha nu ngomong jaat. Ngareungeut teh maneh. Teu ngareungeut. Eta tah ceuli anu teu ngareungeut mah. Naon kerah? Rek curhat, cara dina TV geuning. Sok guru. Cara na TV geuning. Curhat dong mah, tak gitu. Iya dong, A. Ayo di situ. Kemana sih toh? Rek kilometer 2 poe ka dieu. Cuk, tos di mana? Terus di kidul Pak RT, mana bansos? Si Oce mangan bansos dari baca teh. Ege waktuna. Pak RT mah gitu ya mah. Sok guru naon? Rek naon bete poe deui. Alah, aing ah. Yeuh, Mantap. Ieu mah yeuh. korek curhat lain naon? Urang keur gabut euy Pang ka si RT ieu teh. Mana kabut teh asa caang kieu ah. Ih, maneh mah torek. Gabut lain kabut sia teh. Anjay, ieu teh toreknya. Pak RT, Terus di mana Amanda Manopo? Ijot, lain teteh Amanda. Sudah sarua ceu sarua awewe teh mana gitu. Eta tos di warung, Pak RT kunaon eta juga nurudet ninganan. Heeh, rudet ceu. Tiap warga nanya ke teh bansos jeung bansos we. Kebetulan iraha teh bijilna. Etah nanyakeun deui bansos cikeneh biar neneng nanyakeun bansos teh. Nanyakeun deui bansos. Emang kumaha aturanna kitu teh, eta teh bansos teh. Tong sok nanyakeun aturan ceu. Da mah apa RT ge teu apa. Pokona mah rieu teu kabagian lupa ka RT. Tempor watorek teu. Batur nanyakeun bansos, kalah nanyakeun watorek deh. Naon keren jeung si RT? Pang, urang ngabdi ka si RT geus lila. Tapi urang teu dibere bansos mah. Nah, tanyakeun atuh sorangan. Kalah karek ngecelok maneh mah geus puguh meureunna teu boga duit. Ya atuh bieu pang nang pamere. Ayeuna mah kieu we atuh. Juk tanyakeun ka si RT sorangan. Tanyakeun naha urang teu meunang bansos gitu. Ngamek moalnya lu didatangan. Make segala ngamek pan kewajiban urang bener nanyakeun mah. Lain Pang. Oh dikorupsi we nya ku si RT eta bansos teh. Tong sok goreng pikiran ka batur teh. Paurna urang mah Pang kumanehanana dikorupsi. Ulah sok goreng sangka. Heuh bener dosanya Pangnya. Keun bae eukeurna ieu alus jang manehna, goreng jang manehna. Heuh benernya Pangnya keun bae eta mah. Lain ari kamari mau gedang eta kumaha urusanana. Haji bisa apaleun, keun bae eta mah keur dosa urang ieu. Tiap warga mun apal jeung RT ditanyakeun bansos jeung bansos. Anu mah kieu we wa, juga imah RT. Bung sieun. Wah, si RT sok nyieunnan nya. Watorek ka mana dieu teh? Lain sok nyieunnan. Sieun dicarekan. Moal atuh. Ngomong we sing jujur, sajujurna. Heuh benernya Pangnya. Urang ka ditu ngomong. Heuh juga dan kade kudu sing jujur. Siap Dan, beh salamat dunia akhiratnya. God. Heuh siap Pang, urang ka ditu heula kasih RT heula Wah, kade kudu sing bener ngomongna. Si Ipang juga nanti geus ngaborong ke naon nya loba duitna segala mere segala rupa ayan keur ngopi Kok kamana? Tarta minta duit. Minta duit mah ka watorek lain ka Pak RT. Bunga sianti barang korong. Orang watorek teh badag hejo cepal ini amit. Ya jung. Nun bos. Bos RT. Aing geus sasing sariak bulu bool kieu teh papaing jeung si RT teh.
Mah engke we lah si RT jelema aing jelema lah. Kira aku punungnya. Kuning. Wah. Wah, watorek. Wah, Ih, kunaon si torek? Wah. Ih, kamana lompat? Kok cucurut gak hancang lepang teh? Kos paket ekspres. Patrek mah gaje. Ih, enggak. Pang. Terus di mana teh? Bingung Pang si torek bieu lompat ka itu. Wah, sakocepat. Nah make lompat. Oh tadi teh cenah ka RT. Kita bingung. Tadi aya ke imah juga lah saya kabur tinggu naon nya tah Pang. Pang. Aneh deh teh. Jadi itu lompat ka itu sakocepat Wah, tinggal mana? Si Ipang dah. emang tadi lompatnya kemana kerah? Kos cucurut, serpet tinggal mana nya tah Anehnya euy. Bang. Barte. Hah? Pang, bawa ka imah. Hei bro ah. Pang sama sugan teh sorangan baru aing mucung heuh keur nyumput oge. Eta tuh make Balik. lompatan kos budak leutik ting. Kos budak ting nan susulumputan di. Teh tah. Kita sudah ranap cing. Duh nagognya. Cing. Ayo tadi nama ke kabur. Ngomong atuh, kok tadi rek ngomong lain. Pang. Tanya gerak kunaon kita tadi make kabur. Pang. Si RT keur teu ngareunah sugan. Ini tah meuli bubur segala nih Aing mah baku ieu. Bubur cenah deui lain bubur lempah. Mau balik Pang mau aku dulu sih Bu. Sok kamu gue enak gitu. Gajihan sugan ieu mah Saya mah gesit. Kok tadi teh Duit. sieun ke RT, nama gesit karena uang mah. duit cicing. Sok buru. Naon kerah gara nyarita sok buru. Ya. Si RT kunaon teh jadi galak gitu kalah mah tuh teh. Ingat teh. Lain diuk atuh kos keur ngising we. Diuk atuh. Ngomong atuh kalau ngabantu ngekieu, geus ku dewek ah. Kieu teh ieu nyarita hayang bansos teh geuninganan kumaha. Oh, Pang karena eta punung teh. Kieu Pangnya ieu. Eta teh data-data teh kadang berbeda. Kakakna sarua, KTP-na beda, reungkeun watorek. Jadi itu diverifikasi, geus asup kali itu ka pusat kabeh. Ngan kumaha itu. Jadi Pak RT sebagai kewajiban masalah eta mah ada geus di itu. Terus masalah watorek, ayeuna teu ka bagian bansos teh, watorek teh aslina teh masih keneh kependudukan Konoha. Pindah ka dieu can nyieun surat pindah. So KTP naon? Konoha Pan? Ah, kitu wae reungeukeun reungeu. Kitu tong sok buruk sangka wae ka RT teh karunya. Geus buru balik ah. Buru balik.